Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadedeh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita muja ka iblis. Ayeuna bagian anu ka-2 welas nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Acek Lasmi Indri di Palihan Bandung. Kangge Acek Lasmi ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning ngaguar ieu cariosna. Atunging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna lainna naon, mamang masok bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng muja ka iblis bagian anu ka-2 welasna. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tompak dung dung des. Menang sajam ngawarangkong Pak Umar amitan. Satadina mah dititah mondok ku Dokter Yadi. Tapi Pak Umar ukur ngajawab sanes waktos cenah. Sainditna Pak Umar Bu Hani ka dapur deui pikeun nyiapkeun katuangan. Sedangkan Dokter Yadi tuluy kacai pikeun beberesih mandi. Beres mandi terus ngahanca kadaharan anu geus disadiakeun di meja. Ibu Hani maturan diselang ku geunam catur. Soal tadi dibahas ku Pak Umar teu dicaritakeun. Keur mah eukeur can percaya, katamba asa percuma ngobrolkeun hal eta. Da teu pasti ieu. Rengse dalahar, Dokter Yadi langsung dug sare. Bubuhan capek meureun tas nguyek ngomean mobil ngomong nama. Sedangkan Bu Hani meresan kantong jeung pakaian salakina anu ngagarantung dina meja. Tas diteundeun dina tempat biasa di jero lemari. Jas kadokteranana dibawa ka dapur rek dikeuman pedah kalotor ku oli. Nalika rek ngeuman jas kadokteranana, perhatian Bu Hani ngadadak kaganggu ku titik beureum dina leungeun jas. Manehna kerung. Eta jas kumanehna ditempoan deui. Diilikan jeung dititenan, laju dirampaan. Leng. Bu Hani ngahulang. Hatena mimiti tegenah
nalika nyaho lamun satitik berem anu aya dina leungeun jas teh mangrupakeun kecretan getih. Pikiran-pikiran goreng gancang disinglar jauh-jauh ku manehna. Nya wajar we aya tetesan getih da tugas salakina teh salaku dokter bedah. Jas meureun kakecretan getih nya pantes. Harita sok jas teh diteundeun dina ember, dihijikeun jeung seseuheun anu sejen. Geus kitu, koloyor Bu Hani muru ka kamar pikeun maturan salakina sare. Anu dimaksud ku Pak Umar soal Dokter Yadi boga dua sisi atau boga dua kapribadian. Nyaeta Dokter Yadi hiji boga dua sifat. Nu hiji sifat Dokter Yadi nu asli, kadua sifat Dokter Yadi salaku turunan ka-13 Ki Begu Rempah. Dua sifat eta datang pilih genti nalika datang sifat turunan Ki Begu Rempah. Naon anu pernah dilakukan bakal moal ingat nalika sifat aslina balik deui. Seperti tulisan dina meja jeung dina kaca mobil. Sabenerna eta tulisan teh tulisan Dokter Yadi keneh. Pas datang sifat turunan ka-13 manehna nulis dina meja jeung dina kaca mobil. Nalika manehna balik deui salaku dokter, manehna beleng teu inget sama sakali. Nyangkana mah tulisan batur we. Tulisan dina meja jeung dina kaca mobil sabenerna kajadianana teu jauh beda. Basa 10 ramo si Dokter Yadi ngetik sorangan dina luar kontrolna teh. Dua kepribadian gandana Dokter Yadi kagambar waktu di tembongan ku makhluk mirip dirina anu aya di perkebunan enteh teh. Kagambar oge dina kaca eunteng lomari pakaian anu di kamarna. Dina kaca kapantul makhluk mirip Dokter Yadi nyeples teu dipikeun sasiereun. Eta teh manehna sorangan. Numutkeun hate leutik Pak Umar, para korban boh nu di jalan Cisaat jeung Pak Andi anu tiwas digebrus ka jungkrang. Memang aya sakut pautna jeung Dokter Yadi. Basa Dokter Yadi ilang kasadaran di perkebunan enteh waktu di tembongan makhluk mirip dirina. Harita jiwa raga Dokter Yadi tuluy dicokot alih ku Ki Begu Rempah. Di jalan manehna papanggih jeung Dokter Andi. Singkat carita Dokter Andi ditandasa tur dibinasa. Beres kitu, layon Dokter Andi diasupkeun deui kana mobil, terus didorong digebruskeun kana jungkrang. Geus kitu, Dokter Yadi indit nepungan Pak Umar. Awal datang Dokter Yadi masih dina pribadi turunan 13. Ngan pas hudang sare, pribadina balik deui salaku saurang dokter anu asli. Ayeuna urang tuturkeun Pak Umar. Pak Umar muru balik ka imahna. Motor si Kinangka tahun 60-an harita digeber rada gancang. Bubuhan langit katingali angkeub bakal pihujaneun. Ulah sambat kahujanan samemeh tepi ka imah. Mun kitu motor si Kinangkana bisa pareum di tengah jalan. Maklum motor kolot gampang diriwitna. Sapapanjang jalan pikiran Pak Umar ngaran cabang ka ditu ka dieu. Neuleuman deui naon-naon anu geus kapanggihna. Narik pajulewatna benang kusut anu jadi Rusiah jalan Cisaat. Jeung kalibatna Dokter Yadi anu ditaksir jadi katurunan ka-13 Ki Begu Rempah. Tapi dasar keur sial pas lebah jalan anggang kaditu ka dieu jauh tina karamean. Gebret hujan murubut jika dicicikeun ti langit ngagebret tarik. Atuh puguh we motor si Kinangka Pak Umar ngececes pareum. Gancang Pak Umar nyisi heula. Culak cileuk ngan henteu ari culak colok mah. Pak Umar ngan culak cileuk neangan pangiuhan, tapi eueuh hiji-hiji acan
boh imah atawa warung. Bubuhan sisi kenca katuhu ukur pinuh ku tatangkalan. Haduh, jagur. Naas euy maneh kahujanan jagur. Kapaksa ieu didorong ku kami jagur. Ceuk lalaki anu geus ngaduda 10 tahun ngagelendeng sorangan bari nepakan teng bensin si jagur. Dirasa taya tempat jang pangiuhan, Pak Umar maksakeun maneh ngadorong motorna mapai sisi. Sakapeung sok rada ngatog ku sabab jalan poek. Geus teu malire kana jibregna pakaian mah. Terus noyod we leumpang miharep aya tempat pangiuhan atawa sahanteuna aya anu papasan jeung motor sejen. Tapi geus meunang satengah jam dikersakeun teh hiji oge boh motor atau mobil anu papasan jeung manehna. Keur mah geus tengah peuting deui katambah hujan sakitu gedena. Alih-alih keur anteng manehna ngadorong motor, panon Pak Umar ngadadak curing hak mencrong ka hareup. Lamun ditenjok ka hareup memang poek teu katempona naon. Tapi paroman Pak Umar jadi robah kiruh. Lengkah sukuna rada dilawenkeun jiga anu berat. Pikeun Pak Umar anu ngabogaan kemampuan indigo, manehna bisa ngarasakeun aya hawa teu ngeunah di hareupeunana. Hate leutikna nyegah sangkan ulah maju leumpang. Tapi rasa jeung pikiranana kalindih ku rasa kapanasaran. Nyaho bakal dipegat ku hiji hal, manehna gancang macakeun ayat pangusir iblis. Ditambah ku zikir khofi khususna pikeun ngabentengan diri tina sagala balai anu can kanyahoan. Sajongjona Pak Umar neger-neger heula diri sarta jiwana. Geus kitu leumpang deui bari ngadodorong motor si jagurna. Indra pangrasa Pak Umar memang teu nyalahan. Menang sabaraha puluh lengkah ngadorong motor. Teu jauh di hareupeunana katempo hiji cirim ngabeleg-beg hideung ngajega megatan jalan. Beuki deukeut hawa beuki teu geunah karasana. Sekomo bulu punduk Pak Umar mimiti carangkat maruringkak. Hawa anu nebar lain wungkul karasa ku punduk tapi nyentak oge kana angen. Barang beuki deukeut eta jirim teh beuki jelas katempo. Pak Umar ada ngejat ka tukang nalika nempo wujud pikasieun model kitu. Sapasang panona burahay bari ngelel getih eta makhluk teh. Kuku-kukuna ranggoas teh eleh sareukeut jeung rangetengna sihung. Tepi dinya kakarak Pak Umar reg ngeureunkeun lengkahna. Panona neuteup meh teu ngiceup dibarung ku jajantung anu gegeberan ratug tutunggulan. Kawanina salaku saurang indigo saharita leeh nalika apal saha anu megatan di tengah jalan. Begu rempah ukur sakitu nu sanggup kakedal tina bibir Pak Umar. Kaditu nama ti korona karasa kasalak ku gumuruhna hate. Sabalikna jurig panon mencrong seukeut ka Pak Umar dibarung ku nyerengeh seurik pikasieun. Nganu jadi aneh si jurig panon anu ceuk Pak Umar mah nyaeta Ki Getih ukur ngabadega teu daekeun nyampeurkeun seolah-olah aya dingding gaib anu ngahalangan Ki Begu Rempah pikeun ngadeuketan ka Pak Umar. Meureun pangaruh tina ayat-ayat pangusir nu tadi geus dirapalkeun ku Pak Umar. Pok kadenge Begu Rempah cumarita. Sia montong dipilueun deuleu kana ngurusan ngaing Umar. Aing Begu Rempah alias Ki Getih ngingetan ka Andika ayeuna. Andika ulah coba-coba ulu biung kana ngurusan aing.
mun teu hayang isuk gitu sia ngajampana jadi bugang deuleu sia Umar. Pak Umar hayang ngajawab tapi teu mampu. Dumeh jiwana geus kapupul ku simak Ki Getih. Ukur batina terus muntang kanu Maha Agung, nyambat kanu kawasa, nada pangraksa. Tutas nyarita kitu, las jirim jurig panon Ki Begu Rempah teh teka tembong deui. Pak Umar atuh buru-buru istighbar jeung ngusap beungeut sabarakali. Tuluy muji syukur wireh masih ditangtayungan ku Gusti. Sakanyahona di mana jalma mun pasarandog jeung jurig samodel kitu ulah miharep bisa salamat ari lain kabur mah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun Gusti. Abdi masih keneh ditangtayungan. Bari ngalelerkeun hate, harita Pak Umar ngajantang mikir-mikir anu cikeneh nembongan. Sakanyaho dirina di mana aya juri geus wani ngancam ka jalema bisa dipastikeun eta jurig aya nu ngadalikeun. Boh dititah atawa dipuhit saperti santet, warjit atawa munjung jeung sajabana. Jadi bener lamun kitu mah. Ajaran sasar Ki Begu Rempah nepi ka Kiwari masih aya nu muhit sanajan lain turunanana. Pantes Jang Yadi jadi kahudang jati turunan ka-13 na ari aya anu ngageuing mah. Aduh, eueuh deui jalan pikeun nutaskeun ieu masalah. Iwal ti kudu numpurkeun jalma-jalma anu nyembah ka Ki Begu Rempah. Cek gerentes hatena Pak Umar. Sanggeus kitu mah leos weh Pak Umar nulikeun di lampahanana bari ngadodorong motor si jagurna. Para wargi sadayana waktu teu karasa nyerelekna. Wanci peuting geus kasilih ku wanci beurang. Kira-kira tabuh genep isuk-isuk. Dokter Yadi geus saged deui pikeun siap-siap indit gawe. Sabot keur beberes nyiapkeun jeung bawaeun manehna ka rumah sakit. Dokter Yadi menang telepon ti Dokter Asep. Lamun mah Dokter Surya jeung pamajikanna geus palastra cenah tadi peuting. Atuh puguwe Dokter Yadi kaget lain dikieuna. Manehna hari weus-weus laju bebeja ka Bu Hani. Rek langsung muru ka rumah sakit. Innalillahi, Pak Surya sareng bojona tiwas, Pak. Cek Bu Hani teh eleh kaget. Da sabab dibejaan kitu ku salakina. Mohon mah kajantenana tadi wengi cenah. Luka naon anu jadi marga lantaran nama Bapak oge kirang uninga mah. Duh, meniku aya wae atunya palias teuing, Pak. Ulah waka ngemut ka mana wae mah. Sing tenang. Ayeuna Bapak bade enggal-enggalnya angkat ke rumah sakit. Nyamun atuh, Pak. Hati-hati di jalanannya, Pak. Nya, Bapak angkat heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beres amitan, guragiru Dokter Yadi ngaluarkeun mobilna ti jero garasi. Sanggeus dihandetan sakedeung, biur weh, mobil ngabiur indit. Singkat carita, mobil tepi ka rumah sakit. Dokter Yadi langsung dipegatan ku Dokter Asep. Sanggeus dipegat ku Dokter Asep, tidinya arasup heula ka ruang gawe Pak Asep. Ngobrolkeun masalah tiwasna Dokter Surya katut pamajikanana. Motifna sami Pak Yadi euy. Kaya Dokter Surya sami sareng Dokter Andi. Teu aya siki panonan sareng teu aya poloan. Cek Dokter Asep ngajelaskeun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Duh.
Kanyataan gening pirasat abdi teh Pak Asep. Korban teh tos tambihan deui we. Abdi mah asa melang we ku dokter Budi Pak. Cek dokter Yadi ngabang baluh ku beki gentingna kayaan. Bilih Payadi hoyong ningal Pak Surya, hayu we urang dijajab ka kamar jenazah Pak. Mangga hayu Pak. Geus pada sapu kitu mah leos we, duanana ngaraleos, gancang muru-muru ke kamar jenazah. Nepi ka kamar jenazah, dokter Asep gancang nuduhkeun di mana layon dokter Surya. Di ranjang barisan katilu, dua dokter ngajaranteng nareuteup layon. Pangrurub layon dibuka setengahna ku dokter Yadi. Bre, katenjo. Kumaha rupana si dokter Surya anu geus kayaan jiga kitu. Kongkolak dua panona kerences, sirahna rengkah beulah. Rangak gak taya poloan. Sakali deui dokter Yadi ngeluk tungkul kalawan pinuh ku Bang Balu. Sadekeun dokter Asep ngajelaskeun itu ieuna terkait kayaan dokter Surya. Teuing ngadenge teuing henteu kana omongan dokter Asep eta dokter Yadi teh. Sabab timiti muka tutup layon, dokter Yadi telemek teu nyarek, terus tungkul eueuh reaksina naon. Atuh dokter Asep kerung nampa sikap dokter Yadi seperti kitu. Pak Yadi. Cek dokter Asep kitu nate bari nepakan taktar dokter Yadi. Tapi dokter Yadi anu ditepakna kalah kadenge seuri aneh. Atuh dokter Asep kaheranan dumeh dokter Yadi kalah seuri di hareupeun layon. Pak Yadi. Dokter Asep nilikan karena banget dokter Yadi. Barang disidik-sidik gebeg. Dokter Asep ngagebeg tuling ngejat ka tukang meh luncat. Pedah mainna ruas nempo dua panon dokter Yadi jadi bodas kabeh. Tinggal sabaraha deui korban teh. Tinggal sabara korban deui turunan ka-13 bakal lahir. Ngadengi anu diomongkeun ku dokter Yadi, hate dokter Asep ngadadak curingan. Manehna ngolesed keluar kamar jenazah, terus ngajanteng di balik pantau ngadengikeun omongan dokter Yadi anu nereweco ka ditu ka dieu. Sanggeus puguh dokter Yadi teu nyawara deui. Gura-giru dokter Asep indit laju nuju ka parkiran. Geus di parkiran laju ngepiur indit ninggalkeun rumah sakit. Sing hore dokter Asep teh muru ka imahna Ki Juki, akina si Samson teh. Nepi ka imah dokter Asep tuluy gegeroan. Ki Juki. Dokter Asep gegeroan di lawang imah Ki Juki. Teu lila kurunyung. Ki Juki ngurunyung. Ai, geuning Pak Dokter Asep. Aya naon Pak? Sinarieun datang sorangan. Ki Juki nyolongkrong ngabageakeun. Ki Juki, aduh. Ayeuna mah abdi tos apal saha ari turun ka 13 teh Ki. Cek dokter Asep nyaritana bangun rusuh. Hah? Ku tanpa Asep geus nyaho ka turunan 13 saha kitu? Ke. Mending di jero ngobrol nawe Pak supaya genep Pak. Ayo kalabat. Aki Juki gancang mawa dokter Asep dibawa ke kamar khususna. Tidinya dua nana gukgek dariuk dina amparan samak pandan silih sang hareupan. Memeh muka obrolan, Aki Juki ngalinting heula bako tampangna. Cekes disunut make kayu api. Terus disesep jero naker serebung. Haseup bako anu bau jurig dea nyerembung tina irung Ki Juki. Laju regot kana cikopi anu aya dina bekong. Geus kitu
laju netep ka dokter Asep. Jikan kumaha tadi teh Pak Asep? Bejana Pak Dokter geus manggih laratan ngeunaan turunan ka-13. Oh, laras ki eta oge bubuhan tengah aja milarian ki. Ngan kalersan dipanggihkeun kitu wae ki. Dipanggihkeun. Nya di mana eta teh panggihna dokter? Liang irung Ki Juki nyerebung deui keluar hasil. Di tempat damel abdi ki di rumah sakit. Jadi saha cenah eta teh Pak Asep turunan ka-13 teh? Panon Ki Juki nu saeutik ngelok ka jero netep telak bangun hayang ngabedel eusi hate Pak Asep. Mun ditempo ku budak leutik mah geus pasti bakal murengkeun. Sabab beungeut Ki Juki katempo hieum meuleuk-meuk teu cahayaan jiga aya hihideung anu ngalapis rupana. Atuh dokter Asep teu talangke. Derek-dek weh manehna nyaritakeun pangalaman tadi isuk-isuk. Nyaritakeun ngabejakeun saha ari turunan ka-13. Kapanggih secara teu kahaja di kamar jenazah. Di mana babaturan gawena nyata dokter Yadi ujug-ujug nyen sikep aneh. Noro weco noro welang nyarita teu puguh juntrungan. Tapi saeutikna dokter Asep bisa nyimpulkeun kana ucapan dokter Yadi anu tadi didengekeun di sabalik panto kamar jenazah teh. Oh, jadi anu jadi katurunan 13 na teh babaturan gawe Pak Asep pisan. Ambe asaku kabeneran atuh lamun kitu mah Pak Dokter. Cek Ki Juki marah mai sanggeus ngadenge kana guaran carita ti dokter Asep. Mohon Ki, jadi kumaha tindakan urang ayeuna Ki? Nah, si Yadi teh buru-buru diringkus wae kitu, dibawa ka dieu terus dipencit. Atanapi kumaha Ki? Katampona dokter Asep geus jejereged hayang buru-buru ngalaksanakeun ritualna pikeun ngahadirkeun Ki Begu Rempah. Kela sabar Pak Asep, sabar kelanan. Pancan jejeg turunan ka-13 neangan wadal 13 urang teh ke dagoan namun geus jejeg 13. Cek Ki Juki rada ngoleset kana rakai nu aya di jero kamar. Eta rakai teh pinuh kutumpukan buku-buku kabatinan jeung tatambaan bari geus lecek. Tidinya Ki Juki nyokot hiji buku sok disimpen dina lahunanana. Dokter Asep netep kereung kana eta buku pedah bentukna asa beda. Jeung lambaranana oge lain tina kertas tapi ieu mah tina kulit. Dina kaca kahiji eta buku katempo aya sabaris aksara, aksarana teu kaharti jiga-jiga aksara Sunda Buhun. Dihandapna kagambar gurat-gurat simbol ararane kayaning segi tilu jeung bintang kabali. Aya oge coretan-coretan sejen tapi kapotong ku soehna eta lembar di pelabajuruna. Lamun ku jalma anu ngotek-tak neangan informasi mah maranehna bakal nyaho lamun simbol kitu teh mangrupakeun simbol-simbol iblis. Buku naon eta teh Ki? Jika buku buhun geuning Ki? Tanya dokter Asep. Bener Pak Asep, ieu buku teh buku buhun anu ditulis 1000 tahun kalarung. Aki manggihan ieu buku teh nalika ngarit ka palebajalan Cisaat. Untung Aki bisa kana aksara buhun jadi nyaho kana eusi ieu buku. Sanggeus ku Aki ditaliti dibaca ieu buku sing horeng ieu buku teh warisan Ki Begu Rempah. Di jerona teh aya ajaran-ajaran anu teu ilahar. Timiti maca buku ieu Aki jadi katarik. Tuluy diulik jeung dipuhit ku Aki. Kitu tah Pak Dokter Asep. Oh, jadi ajaran-ajaran ti Aki anu diajarkeun atanapi ditepikeun ka abdi teh sumberna tina eta buku Ki. Cek dokter Asep teteupana beukit telek kana eta buku. Nya,
tina ieu buku. Sabab dina ieu buku dijelaskeun sagala kunci hirup. Pikeun ngahontal kabagjaan, pikeun hayang naon bae bisa kasubadanan. Eta dina ieu buku teh aya tadi tetelakeun. Carita Ki Juki kadengena memang amis, sok padahal manehna geus katipu. Kusakali muka eta buku, manehna langsung kasirep, uteukna langsung kakonci ku cahya hideung. Kadituna kapangaruhan ku ajaran-ajaran sasar anu ceuk pikirna mah jalan pikeun ngahontal kabagjaan. Eta buku dibuka. Nalika eta buku dibuka, na atuh ari ujug-ujug. Allah. Waktos na kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.